Yo, aing keur ngagawean si botak, meni seneng aing meni bahagia anjing ngawean si botak. Ini siapa rada duga ada yang diamu. Nah, teh sieun aing mah ku si botak mah. Goblok dari si ucup ku aing tunggu si ucup ku aing. Ini parah nih. Rongsok. Anjing, aing ge kudu ka mana aing nyeder aing ti icuk can meunang. Aya anu ngancak kelut atuh ka aing ieu. Ini para rusing kieu kan tigas kabeh ku aing. Anjing, pas si botak euy. Anjing, ku aing gawean aing teulik ka si botak goblok teh. Tere, aing kalus eken heula. Moal dijual ku sia kunyu kamari ge nawar 500 lah ngajungkelkeun aing sia. Aing nama keur mahal. Ya. Mal kene Mang Wirdi kene nawar 1000. Nah, mun 1000 aing nama 1000 gopeng kudu mana anyar aing nama. Untuk eta sia mah. Anjing kudu tuh cok bos ge nama 10.000 aing ditampung. Bener kan siapa sih? Oh, bener nama. Gimana bebengetan aing bohong dempot sama bebengetan aing. Aing aya bener mun sia 10.000 mah tuh urut motor ku aing kilo we. Bawa sok kumpulkeun heula. Moal dianjuk. Nah, dianjuk kagak bakal aing tarang anjuk. Kawan tua, jual. Suka naik ke bagian yang udut. Oh, ang jual lumayan tah 10.000. Batu mah moal 10.000 paling ge 3.000 besi teh. Anu bener ucup sia teh kehet. Oh, nah. Anu 1.500. Heeh. Besi 10.000. Heeh. Ya, pang kilo belum motornya 2 ku aing jak. Sok we heula. Aing mah duit patinggalan poho. Siang kita ka dieu deui kehet. Wah, ka dieu deui, sok geulanya. Sok di aing motor aya 2 tuh can beusi-beusi. Ya, obat sok kumpulkeun nya. Sok. Aing ka dieu. Bantuan lah ngumpul ke mesinnya. Oh ya, aku aing motor ge wak lah. 10.000 mah aya 50 kilo mah. Oh, wah, langsung bantuan nih. Nah, eta teh motor di ucup na ke. Oh, aing sok. Berapa? Dinyala, guys. Iya, dinyala, guys. Berapa? Guys, Pak. Guys, Pak. Tuh di diung dulu kita. Hapus wah, ini mah dikit tadi mau hujan. Ini wah, mayan anjing wah. Aduh. Buka udut teh aing wah. Ayo mah, lumayan. Pelak sekarang tadi ya, Le. Mana mau biasa sama ayo. Pelan sate malah. Berat air bener 20 km ke Pajang. Lumayan. Besi ayam meureun 2 kintal mah. Kali 10.000. 2 kintal anjing 2 juta wah eta ge 20 Iya, kilo. Pak. Oh, 20 kilo kaya. 200.000 lumayan. Wah, Bawa. ya guys, ayeuna mah dakuan we si ucupna. Ya, pokona mah uang meuli udud ngopi. Mantap, Pak. Pesan ayeuna kopi, nyokot udud sabun Ya, siap. Bi, udud kok nyokot sabun sawah. Nur yang udud kok. Loba atuh teh tadi. Ieu tulus bilang. Oh, dari sepupu ieu keren. Kopi hidang kurang, Eh. Yang labor. Elabor. Oke, siap sabar kita heun ya. Paling jadi 2 kintal itu besi keren. 2 juta. Kayak itu aya sakarung nih. Ngomong we. Wah, gorengan asap ya. Kehet di mana benang ieu nanya. Tuh, ing pukul mana menang meureun bos anyar eta teh sigana mah. Gorengan. Sok bi ya gorengan sok aing borong kabeh ya. Doang. Ah, gorengan. Oh.
sakit ke hulu. Oh, bayar ke bagian. Ada nama apa naon? LA. LA. Nah, di super. Ayo ayo. ayo kena. Oh, ayo kene itu dah. Kau gorengan kurang dibayar. Kamu lah. Antak kurang 200 kilo maya. Bayar lah, kepala-kepala udah paling paling barang tuh ada nyat tadi sama kilo. 2 tahun. 7 tahun dong. Kan jujur teman kos di mana ya, Pak? Munah, yang paling nilai deh kan mereka kemari. Di jalan munang. Oh, merepek kan bang boleh teh. Gimana ya nama tuh aing ya? Banyak. Bagian udud nah. Sama 500 ke 500. Wah, ini cek aing teh kumang willy ke tor 1000. Aing mau di nasional 500 aing dijungkalkeun ke kita kan itu goblok. dulu lo. Akhirnya bagian si Uai yang menang. Tutup mana tuh? Punya apa duit cenah. Wah, aing udah ke kabeh jero loba aing mangsa akli. Daripada kesini lagi tuh tadi ya. Kayak tadi boleh juga. Pada kesini lagi, boy. Kamu orang KTM heulanya ke duit tuh. Oh, siapa tak ku aing digawean. Cek aing naon masuk gawean aing ta. Nasahan udah akan beli besi 10.000 anjing. Lepok ka sia. Sok kumpul we sina loba ku aing mali beli ieu. Teh botak. Lepok ta botak sia ku aing digawean sahan akan beli 10.000. Nak kunaon saya ujug ngomong sarangnya. Iya aing keur ngagawean si botak, meni seneng aing meni bahagia anjing ngaheureun si botak. Ngaheureyan kumaha? Itu ku aing diheureyan itu teh ngumpulkeun rongsok sina loba. Ku aing teh dibeli teh 10.000. Muhabat aing udah akan beli 10.000 mah. Ini siapa raraduga ada yang diamuk. Nah, teh sieun aing mah ku si botak mah. Si botak masuk ngaheureyan ka aing menye-menye si botak mah. Gagabah sia ucup ka paur. Lah, naon tuh sia? Geus liling engineer aing mah. Kemana? Oh, itu lah. Tuang yang kemana-mana lagi dulu. Kayak, ngajang lowi. Ngokot duit di mana? Ini nanti duit Lupa kemarin kakawalina loh. Ding. Ini lah, Ding. Nih kita gorengan dah. Pernah tinggal di sini toh? Oke, kita gorengan nih. Sadai sok. Alam yung matera jual seki yo ay na yo. Seki nga jual rongsok kasi kita tak kasih ucuk. Dibeli mahal lah. 10.000 besi ku aing dijual we motorna. Saya kumaha ding sia? Pandeu si ucuk. Ayeuna mah cenah geus bukeun lobang alus. Kardus sia 1.500 kamari mah kana 500. Dong percaya bang, panggil aing panggil si ucup. Bel-belana ngagawean Bang Boyong cenah. Ngagawean kumaha ket? Baleng siya teh kehet. Bener Roding, aing keur nungguan ya, aing geus pesen udud segala, si bener. Sebenarnya urut ta. Tah, aing sebenarnya sabungkus ke tak komisina ta. Oh. Ieu uang dangu teh. Asli nah bang, tadi orang panggil itu bang. Bersura-suri sarangan. Bel-belana terus ngaheureyan si botak. Botak. Oh yang kumaha udah maksudnya? Ngagawean kumaha ket? Tuh besi teh naik dibeli 10.000, kardus 1.500. Nah saha teh anu aing meuli na? Si goblok. Nah bener Roding. Benar, sumpah aing. Ma, dia si ucup yang siapa yang ngomong gitunya? Heeh. Masih balik ka mana? Tadi itu balik. Oh, ilah. Ayo na geus kagok nya mah ieu kagok. Sedang. Aku gimana wae ya, aing pada yang mati percaya. Aing geus ngakutang bos ya, itu bar. Nuhun pisan wae sebungkus. Wah, nah bukan tertulis besi na ke? Badan kagok kawarungna geus pemegang. Ditulis. Sekolah gorengan wing dari 5. Si ucuk goblok. Roding. Tangan kan si ucuk. Aduh bang, aing hampura mau bisa mantuan di titang beli jagung kumaha aing. Roding. Sorry bang. Goblok deui si ucup ku aing tunggu sia ucup ku aing deuleutkeun ku aing sia kunjuk mancing-mancing ka aing sia ucup ku aing sia dirongsok sekalian anjing di depan